warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru anu dipikahanan, sadaya puji bagi agungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat sinareng salam muji ka junjungan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dina kasempatan ieu abdi bade ngadugikeun pikeun masalah COVID-19 atawa disebut virus corona. Virus corona ieu teh katelah mimitina di negara Cina, tepatna di kota Tiongkok, anu sumebar ka negara-negara lain seperti Amerika Serikat, Brazil, Italia, kaasup ka negara urang sadaya Indonesia. Kasus corona di Indonesia ieu teh atos berpuluh-puluhan ribu seueurna. Kusabab kitu, anjeun terang kumaha pikeun ngahindarkeun ieu virus teh. Nyaeta gunakan masker saat keluar rumah atau waktu geuning. Kadua, cuci tangan lamun atos ka tempat ramai atau keluar di pasar. Katilu, lamun teu penting keluar imah sapertos bade jalan-jalan, ameng sareng babaturan, liburan, itu teu kedah heula. Supados virus ieu teh terhindar dari kita urang sadaya. Katiga, lamun teu penting mah lamun keluar rumah sapertos jalan-jalan, ameng sareng babaturan, liburan, eta teu kedah heula. Supados ieu virus teh dapat terhindar. Hatur nuhun sakitu wae piantara ti abdi. Hampura lamun aya kasalahan lepat kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.